Satu ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kercalik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna, aduh berat amat, berat amat. Turun Kangjeng Nabi Sulaiman, suara naon si ieu ka tukang. Ternyata horeganan kapangi sirem keur mamawa korma. Sirem makan segede sirem, ai korma mah saletik-letik da korma ge tuh korma maka bawa ku sirem. Digotong punyana ku opatan. Berat, cenah berat. Kangjeng Nabi Sulaiman langsung, "Assalamualaikum." "Salam." "Caya cek sirem." "Ieu katuh maneh." Barangnya, "Oh, Tuan Raja." "Naon maneh berat-beratan?" "Ieu mawa korma teu kabawa." "Atuh maksakeun teuing." "Bawa mah nu kabawa bae atuh sirem," cek Kangjeng Nabi Sulaiman. "Ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh." "Hampura, kula ge nyaho cek sirem teh. Apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere di Gusti Allah, menghargai Gusti Allah." "Oh, Masya Allah," cek Kangjeng Nabi Sulaiman. "Wara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah moal dibawa ku kula ge, lantaran ti Gusti Allah dibawa." "Ih, hebat maneh." Sakitulah pengalaman abdi cak sirem. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kangjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah, bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam, belah dieuna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Geus puguh Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman, dibawa ke mana kumaneh? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatna, celek. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman, ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe, bulan atau tahun? Can pernah jana ngadahar korma segede kieu. Janu geus-geus mah paling ge sangu, paling ge bubuahan ge lah, urut si kolot dahar nyeklek. Eta kukula mah dibawa teh. Paling sapoe, 2 poe, 3 poe seep. Hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam, beureun sabulan atau 2 bulan. Kumaha seepna we mah. Tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede. Beulah plek diasupkeun ka botol. Maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol. Na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna. Engkel mun beak bede jadi ka kaula. Beak sabulan, beak 2 bulan, beak setahun, geus maneh teu kudu usaha, dibere deui. Nuhun cek sirem. Nuhun. Asupkeun ka botol. Langsung nyana cara ricik opatan di botol. Teu didahar ngan diisep setik bade mana lapar. Henteu lapar mah teu didahar, asal lapar setik disesep. Geus sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Kok teu robah sih? Masih utuh keneh bae. Tigali deui ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh, sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah. Geus 3 bulan. Nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman, "Sireuh, hari ieu korma ti aing kok teu robah sih?" "Hampura Tuan Raja, kula teu wani ngadahar." "Pan? Ai korma nu kamari?" "Korma nu kamari mah ku kula didahar." "Ai ieu?" "Moal didahar."
naon bedana ari korma nu itu mah menang doa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah Kanjeng Nabi Sulaiman aing murikak bulu ngadenge sia sireum azana moal aya di Cikarang modal kos kieu ya atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah diliak ku sia ieu Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae kula neangan di tuan raja hati cenah teu hayang-hayang teh sebab sagede tuan raja nabi rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun jadi nyarekan aing Kanjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura ajak sireum teh rasul mah rasul bae rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun titah beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kakuatan Gusti Allah lemah nanaona cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mendek nganasehatan sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cak ieu anu kolot boloon cak ieu mah sireum sia nasihat para jasa tasirip lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah saurang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksina teh kapan opat perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengen teu ku tuan raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicokot deui korma ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Ngan kadegeun aya teu butuh mah. Ya teu cokot ulah. Dikeun ka aki-aki habak ka ditu. Nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah. Tolol teh mah budaknya. Bere habak ka Salim korma tah nya na. Keuna diseuseup. Sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Coba dahareunana naon? Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat. Datang deui Kangjeng Nabi Sulaiman ka dinya sireum. Mane teh ku aing keur diparak sabenerna mah. Henteu bergantung ka makhluk, terutama ka aing. Korma dicokot ku aing, sia di jero botol sabulan. Kok ya hirup keneh? Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh kula jadi sebel
Kula mah asal lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ji cek Kanjeng Nusul lain aing ge maca eta teu seubeuh. Aisyah jadi seubeuh. Iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Bah di bulan Ramadan geleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah kumaha subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tambah lapar. Ya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang. Oh pangaruh. Bahkan meureun tambah lapar, tambah gering. Baca ku para solihin dampakna beda. Baca ku para aulia Allah dampakna beda. Komo dibaca ku para nabi-nabi Allah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat war. Lain bahasa letik-letik. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha bersih Allah. Rabbuna pangeran abdi sadaya, wa rabbul malaikah jeung pangeran para malaikat, waruh jeung pangeran ruh. Bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Haji Pendi tapa subuhun kudusun rupae. Untuk katulungan matuk wari geges isdet. Untung katulungan. Babacaan eta-eta kene. Tapi kok jadi barareda. Koreng tergantung makom-makomna. Roh korenganan beda. Di Tangerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu haneut nu atage terus bae. Rohna lemah. Di tahudang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia. Ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Muqtarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat. Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai. Niatna mah rakaataini Allahu akbar ngan 1 rakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi roh orang teu tertata. Roh orang teh teu tertata. Nah, nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit, jang kuncena birigidik mung isin cekena mun kula narima duit isin ka sahabat. Sahabat Abu Ubaidah mah anti nya nama kana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi, bandingkeun coba jeung di Banten. Ayo coba atau di Karawang. Sekuro. Embungeun dibere duit, hese mere duit teh. Di makom Abu Ubaidah hese mere duit.
kami geus ngumpulkeun duit ya Allah saha nu daekna ye bikin kaya embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arerembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit ya Allah ya Rabb kunaon aya di urang encan jarah geus kepruk-kepruk oh kepruk kuncen aya ku ari sawe nya pernah jadi kuncen eta ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu ya Allah ya Rabb meurigak bulu urang nah cik Abu Ubaidah naon nu ditanyakeun kunaon urang ieu embung paeh ih atuh babari teh baca cik Abu Ubaidah babari jawabna kunaon lantaran maneh ngabangun dunia ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ka akhirat embung tapi ketika urang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia pasti ka ditu bae urang ngabangun sakolahan atuh hayang cicing di sakolahan bae urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae nah ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat Masya Allah kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat sok ge bangun akhirat cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae sanajan urang merontah yang sugih susah mah susah bae hayu kajen kumaha ge jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana menang 2 bulan utang 100 juta anu kumaha coba hayu bagian sugih mah teu bae aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang Masya Allah luar biasa aya geus aya bagian sugih mat sugih bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima sugih nang Allah susah nang Allah sehat nang Allah susah nang Allah gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat sakitu sok gerage